papi teh juara idol. Main naon teh? ML lah. Kalau ya ketinggalan Allah Akbar. Ikutan atuh mami. Bisa gitu. Bisa. Sok lah, papi mah make turet. Tapi mending nu pisan ih. Noraka syakat keluar nyebut lu. Sok buruk main lah, teh maju teh. Gajah Papi mah kiper gitu kan. Buru maju. Ya HP papi ngelek, HP papi ngelek. Ya pae sari papi pae, aing pae. Jadi we. Gara-gara papi dah. Mami mudi nyaman HP. Gara-gara kete. Gitu ngeleha. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gasun. Ampes. Sok kene asup pada urut pantoan atuh. Alhamdulillah. Sahanya. Depangkeun abdi teh Khadijah. Tah, ieu cara ge abdi. Namina abdi Bang Deri. Aya pikir saeun naon ieu teh? Astagfirullah. Tong deukeut teuing atuh. Astagfirullahaladzim. Bapak ana Anul. Anul ini kilut. Kuliah ayuha kafirun. Arti gitu. Benar anak bapak diculik. Nya, kumaha kitu? Astagfirullahaladzim. Mami kunaon ceurik? Dari mami itu curi. Oh. Kunaon? Nyarita. Astaga, Bapak, pepeje anak bapak leungitnya, anak abi oge wae nya. Angkat ngaji, didoakeun, we salamet kaayaan hujan, tendak payung. Teuih deui bapak, nah kamana teuwit apalin jalan balik? Jadi bare Google Map. gara-gara manusia bapak geura. Dicenderung tah teh di mana wae, anak abi jadi palit ku banjir. Astagfirullah. Umi. Ieu kumaha geura umi ngagon ieu geura. Foto sakit. Astagfirullahaladzim ibu. Nah ibu mah budak leungit teh bet biasa wae. Ih, terus kudu kumaha atuh? Astagfirullahaladzim. Ya, ibu bapak sareng kakak, nu teh nu hijau. Keudana mah teu biasa wae. Padahal nu HP
iman. Virus corona sudah tersebar di Indonesia. 2 orang di Depok. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau itu menimpa kita? Masker di Jepang dibagikan secara gratis. Di Indonesia, masker memeledahkan harganya. Astagfirullahaladzim. Abi itu jaya masalah. Amin. Salawat ala Muhammad. Salawat alaihi wasallam. Salawat ala Muhammad. Salawat alaihi wasallam. Geus atuh geus. Tuh bapaknya tas degret ayeuna mah mangga. Calik kakak ibu. Tadi titah riweuh, ada titah calik kumaha sih? Ayo ketek mbak. Tuh ayo merosot. Enggak bapak calik gua. Ya, lah. Calik bapak calik. Uminahan nangtung kesopan ayo nih calik. Astagfirullahaladzim. Yuh, Bapak, Ibu, sareng Kakak, pamitos ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mah. Hape alalurang teh janten rada lega mintenna. Tuh, Ya, alhamdulillah aya kitu nama. abi mah nipi we, siluna teh darah daging Bapak sareng Ibu, kedah nama dijaga. Tipi kanyaah. Pah dengekeun. Hayo we beauty class. Bapak. Abi mah tadi pas eta ngarah-ngarahkeun terus. Janten rada lapar aya mah Bapak, janten lapar abi teh. Lapar? Abi mah. Bapak, Ibu lapar teu? Sarua. Lapar atuh. Abi lapar teu? Cakep deh. Lapar. Nah, atuh lapar atuh lah. Nya lapar. Yo, pura-pura bahagia teh butuh tenaga. Dahar. Sok tawaran hayang naon atuh? Ih, sok di dieu mah gampil sagala aya, hoyong naon ge aya. Abi hoyong ayam geprek apa ya? Ih, ayam geprek mah gampil aya. Cara geuna hoyong naon? Abi yang jus korma. Papi hoyong naon, Papi? Papi mah hayang eta sate kadal. Sate kadal. Heeh. Kakak mau makan? Aling teteh mah diet weh. Diet? Nya langsung atuh mi lah bawa ka ditu tuh mi. Iya, Ka dapur. yuk. Sini, Mangga, sini. mangga, Ke dapur sebelah sini. Mangga. Terus di dapur mah segala aya bubuk semen, bata, genteng aya. Langsung we. Kak, yuk aduh samping papi deui. Kak, Siap nih. kata bieu tamu nu riweuh. Mengpeungkeun di dapur urang main game deui yuk. Hayu, kita main game. Tapi ulah di dieu, Kak. Di mana tuh? Di luar ah. Nyatu hayu. Kayak di kita riweuh deui di kota Arab. Ya tuh kan aku. Teh guna. Itu ya aku. Sudah teh mah ibu teh bade masak. Ih, ieu ayeuna mah geus canggih, geus zaman teknologi, kudu dimanfaatkeun atuh. Ya terus naon atuh abi piwarangan ge celemek, Bu. Ih, ngajang selfie atuh meh gaya di upload. Hayu ka dieu. Ka dieu urang foto. Ka dieu ya. Tinggal ka dieu Bang Dewi. Cekrek. Tuh, tinggal di-upload di sosmed. Mau di edit heuh, Ibu. Udah cantik, gak usah diedit-edit. Edit 12. Udah ya, sekarang mau pesen dulu. Pesen ayam geprek, sarang jus korma, sarang sate kadal. Dikirim ka bumi ayeuna keneh.
Kalau budak hare-hare diasari lelele mandi lapor ke wae kudu ditegakkeun lamun bener ulah sieun salah kudu dibenerkeun ngara hidup